percuma hirup oge itu bisa bebarengan jeung si eta mah. Mending keneh pae we. Nasi bahasa bobogohan ayah teu jujur. Geningan ayah teh miskin. Aduh, jangan gagabah gitu ngomong teh. Iya aing nu boga imah. Urang mah senam moe teh ngada ketempo langsing. Nah mana teh hayang nempo urang langsing? Kaleresan mang. Nah, ya mang nya domba nu abi mah hesereuneuh. Nya batal atuh Jang. Teh. Ari negara Indonesia teh negara ASEAN. Kemarin mah baturan orang udah mau ke tali di penjara. Cuma hirup oge itu bisa bebarengan jeung si eta mah. Mending keneh pae we. Rek naon eta? Nek bunuh diri mah teu kuat ningali si Ai kawin jeung batur. Tunggu ka bunuh diri gitu mama cek si mama. Mah teu lapar. Rek bunuh diri we. Mam heula cek si mama. Si mama bisa nyarekan. Mun bae nyarekan oge bejakeun we rek bunuh diri. Mama lah cek si mama. Engke tos mama tuluykeun deui bunuh dirina. Aing mah batu rek bunuh diri. Kalau di tita ada heula. Ayo, heula. Nah si ayah bahasa bobogohan teu jujur. Geningan ayah teh miskin. Kan harita aya jujur ka mama, aya mah teu bogana naon. Walti mama kata hiji-hijina nu poe dipeu kaboga. Tapi kan mama ngomongna ngadot so sweet. Banyak aing teh gombal. Gombal naon? Puguh kenyataan. Waalaikumsalam. Mang aya nu kudu bumina aya mah. Iya aing. Kudu bumina. Mohon. Punten Pak, aya mana teh tukang kebon. Aya senengna aya Pak. Aduh, jangan gagabah gitu ngomong teh. Iya aing nu boga imah. Rek naon maneh ka si Neng? Alah, punten Pak. Aya ki abdi mah pake tukang kebon. Gagabah ngomong teh. Punten atuh Pak. Aya seneng aya Pak. Ai maneh sahana? Abdi kabawona Pak. Mawa naon maneh ka dieu? Abdi ngenak mobil Pak. Sanes sawartos atuh aing enak mobil bang. Antosan sakedak urang sauran heula nya. Di mana parkir mobil? Di teangan Tumben si bapak baget. Biasana mana galak kalau laki mah. Pan awal terus ngenak mobil Neng. Emang arah nyenak mobil gitu? Ya nah. Jang, ayo mobil teh diparkirkeun di mana? Bapak milarian teh aya bieu. Nah, pada mobil mah teu diparkirkeun. Iya Pak, di sakuan. Mah. Adieu, mah. Anggar si mah geus mabok teh. Ngamurkeun duit teh nyaho. Eta ge mama ke tempat senam saminggu 3 kali na teu ngamurkeun duit. Urang mah senam moe teh ngada ketempo langsing. Nah mana teh hayang nempo urang langsing? Geus lah aya mah tong senam wae. Pan urang mabok oge mereka tinggal mamah langsing. Mari Jang naon mah? Domba mah. Gaduh sabiji, Aduh, dua abi mah domba teh. gaduh dua. Iya, Mang ge gaduh 5 domba. kudu 5. Mohon. Alah kaleresan mang. Nah, ya mang nya domba nu abi mah hesereuneuh. Ari emang dombana tos dibageerkeun acan. Tos mang malahan mah tos sababaraha kali dibegerkeun teh. Nah hanya tos minang dibageerkeun sareudeuh keneh. Ari dombana domba jalu domba bikang. Domba jalu mah.
Ustad, pada itu maros, ayo nangis nggak batalkan puasa gitu. Nya batal atuh Jang. Batal kumaha Pak Ustad? Batal. Lamun ceurikna bari nginum dogan. Ari negara Indonesia itu negara ASEAN. Nya, nah gitu. Geningan hareudang. Maksudnya Gening, lamun dina mobil aya ASEAN mah tiis. Kang, kemarin mau buat orang-orang udah mau ke tali di penjara. Kira aku mau kali nepet di penjara. Udah tali nak edomaan. Tulang dia. Wah, ada yang mau mah. Wah. Kita lagi gening ngomong. Action. urang mah senam wae teh yang kecil. Action. Kumaha naon? Action. Action. Nah, hanya kita suami di Alah punten Pak. Wis sakit abi mah bapaknya tukang kebon. Action. Action. Batal. Lamun nginumna nginumna. Action. Udah tali nak edomaan. Action. Udah domba.